aing mah ieu koton loba runtah kieu saha nu micenan runtah ka dieu. Kebon urang jadi beakos kieu tuh keur usum halodo loba runtah. Katambaheuna loba runtah ieu sembarangan micin teh. Goblok saha nya. Aing mah runtah koten loba kieu usum halodo deh loba pisan ieu mah. Aing mah kebon pararae. Woi, Kang, kenaon di dieu? Pak Ustad, silih Cintangan heula sok ka Pak Ustad. iya tuh Pak Ustad tingali runtah koten loba kos kieu. Ieu saha tuh nu micena menikot bala kieu? Teu nyaho pugu urang oge lah karesel. Unggal poe ieu teh Pak Ustad. Padahal mah kan geus nyarang ku Pak Ustad geus diterangkeun. Hadisna aya anadopatu minal iman. Ye, anjeun mah geuningan kalah ceramah, nu kudah ceramah mah abdi sebagai Pak Ustad. Mohon Pak Ustad, mohon. Nya hayu atuh bantosan abdi. Ye, kalau nita Pak Ustad. Dia suka nih bikin sampah teh ah. Tuh Pak Ustad tuh aya deui nu bikin sampah. Hayu urang itu sampah. Hayu buru, urang sampeurkeun. Hayu buru. Bener ieu mah teh. Lan kok mana? Tuh suwe urang ka nyahoan euy. Buru-buru kabur ieu mah. Tuh nya Pak Ustad tadi unggal poe eta teh micenan sampah teh tapi siga bener. siga nemelin orang dieu eta teh da. Lawan ya Pak Ustad. Lain anu micen sampah lalawara di harapan Pak Ustad. Mana tuh ayeuna? Karena pareman. Hah? Kumaha? Ka mana tuh ayeuna? Itu mantongna ka ditu buka ka mana tuh waduh. Tuh baru dah eta teh unggal poe maricin sampah wae ka dieu tuh. Kebon uing dengan pararae kagaringan keur mah usum halodo maricin sampahna ieu. Baiknya atuh ikat pabalatak ieu. Kudu nama emang ieu teh kudu gara-gara diuruskeun kudu laporan ka Pak RT. Solusina kumaha ieu Pak Ustad? Ieu mah kudu diuruskeun ku Pak Tinggal tuh. Agar ngisen runtah deui tuh. Bawa karung tuh. Ayo urang buru-buru goblok jelema mah teh. Mang, arek micin sampah na ieu lain. Lain, Mang. Maneh we meureun sok micin sampah di dieu teh. Tingali tuh. Coba eta naon eta? Buka. Tingali urang teh percaya. Tuh, pupuk cekeun mitoha tuh, tinggal itu. Tuh nya. Heeh nya, lain urang mah mentak ka maneh saten. Iya teh tingali tuh sampah. Sugan teh maneh mah mau karung teh rek micin sampah ka dieu. Maneh Mang, tadi ieu HP ka mitoha bener teh pupuk ieu teh. Oh, iya, murah ari kitu mah nya. Murah kitu mah nya, ujang keset bager. Tuh ganteng si ujang nih. Lamun micin sampah ulahna ieu. Tingali tuh. Ieu gara-gara Belakan urang. Teh kesel. Pembelakan aing. Geus ini teh ini itu. Aduh, bahaya ini bahaya. Maneh we meureun anu osok micin runtah. Pereman heula. Ya orang mana ya? Turun sia. Bos pokona mah maneh anu kabekung urang hukum. Cicing. Ayo urang bawa ieu. Ayo. Buru gangkeun dia urang beurkeun. Urang kumahakeun ya? Gala mang. Laketek we nya laketek eta. Sia ku aing laketek. Arek micin samana ieu deui. Bapak-bapak anu nonton video ieu ulah nepikeun ka buang sampah
anu nonton video ieu ulah hilap like, komen, dan subscribe Kala Mangsa channel. Jeung tong hilap share ka teman-teman sadayana. Dadah. Oh, acaranya. Ulas. Terangan ya, Pak. Api negara halus.